Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kanggo sadayana. Alhamdulillah wa syukurillah. Tepang deui sareng simkuring Mang Acil Gentra Suara dina acara Dongeng Sunda. Raskeun jejer carios Jurig Karuhun. Tepang dina bagian anuka 30 ayeuna teh nya. Alhamdulillah. Kumaha wartosna damang. Nuhun upami damang mah eta nu diharapkeun ku simkuring siang wengina iwati sehat lahirna, sehat batinna tah eta nu utami mah nya. Kita alhamdulillah kumaha lajengna ieu carios sumangga urang sami titenan ku sadayana. Hapunten anu kasuhun kanggo sadayana anu teu acan kasapa salam ku simkuringnya insyaallah. Engke urang disebatan kita seueur ya warga simkuring nu ada Cianjur nuju rawuh, di Tasikmalaya aya, di Ciamis oge nya sami rawuh ya nuhun. Di Bandung aya, alhamdulillah. Banten nuju rawuh, alhamdulillah oge. Nuhun pisan kanggo sadayana, mudah-mudahannya sadayana dilimpahkeun rezekina, disehatkeun, dilancarkeun usahana, amin. Supados teu nyangkulung kana waktos, sumangga urang dilajengkeun jejer carios Jurig Karuhun. Sorah kaparayun. Nanaonan eta teh sabda geni, ulah heureuy nu kitu lah. Bisi mantak malikan awak sorangan, mending oge dan geura serah bongkokan ye ka kami sok. Kadiekeun kitab Asma Sewu teh. Ngarahnya wasia katulungan, lantaran lamun sia tetep ngalawan, ulah nyalahkeun wae ka kami. Lamun sia ancur jadi lebuta. Hajan sia, kalah ka ngahina ka aing. Ngajadog monyet, dagoan serangan ka aing. Pasti seueuh ye sakali ogenan sia. Krep sabda geni teh nangkep harigu. Terus museurkeun tanaga dina dua leungeunna. Geus kitu, raketek matek urat-uratna. Mani ranteng jiga kawat. Tapi si jubah bodas henteu gugu. Maneh nanyadiakeun tanaga pikeun nada serangan musuh. Kuda-kuda geus siap, leungeun katuhu geus nyolodor ka hareup. Sebrut, sabda geni nyerang. Dua leungeun maju, sakaligus ngandung tanaga batin anu rongka. Brut, dipapag ku leungeun si jubah bodas. Jengkang, sabda geni teh ngajengkang ka tukang. Bru, cung curunganana ti beubeut kana taneuh. Mani ngarempod bari jeung muringis. Tina sela-sela bibirna ngalai getih kental. Horeng tanaga batin malik kana hulu angen. Akibatna seueul mantak sesek kana napas. Cakakak si jubah bodas teh seuri bari jeung leumpang ngadeuketan. Mana hasilna teh atuh? Mana hasilna sabda geni? Mana? Anggur sok kadiekeun. Sakali deui kula menta kitab Asma Sewu bekadiekeun. Sameme sia ancur lebur tutumpuran tah. Piraku anu kasebut guru sakti sabda geni ngan sakitu atuh gen. Saja modong ngahina sia ka aing. Modong ngahina. Aing can eleh sakieu mah. Can eleh aing. Loba keneh jurus aing anu mati. Eta mah kakara geus saeutik deuleu. Sana naon? Rasakeun sia. Kuniang sabda geni teh hudang deui. Tapi beungeutna geus pias jiga mayit. Dadana karasa sesek. Tapi sifatna mah tetep kasar jeung sombong. Embung ngaku kana kaunggulan batur. Padahal mah manehna teh geus ripu. Ngambekan ge ampir teu bisa. Tapi srog masang deui kuda-kuda. Panona burahay beureum. Molotot kasih jubah bodas. Mani kubana, ceuk aing mah mending kene serah bongkokan. Be kadiekeun kitab Asma Sewu. Sia nyerah ka aing, naon hese na atuh. Ngarah salamet, lamun teu nurut, maneh bisa cilaka. Sok geura milih sia. Narek nyerahkeun kitab Asma Sewu atawa sia teh hayang modar. Aing mah moal maksa maihan maneh. Lamun maneh boga niat arek eling, kop tinggal pilih. Da lamun kami boga niat mah arek mateni. Kita di ogenan geus bubuk tah hulu maneh teh.
Ceuk si jubah bodas. Tetap sabar henteu waka ngagunakeun kakuatan anak pikeun ngagempur musuh. Anu dipalar sangkan sabda geni teh bisa sadar sarta ngaku eleh. Tapi sabda geni mah jauh kana talu, anggang kana nyerah, kahayangna ngawasa ka batur. Salilana embung eleh. Sampai siapa banyak? Aing malawi hade ancur tu tempuran dulu. Jeung cibatan serah bongkokan ka sia mah. Yah, rasakeun sia setan. Sebrut sabda geni narajang deui. Sesatanaga dikerahkeun kabeh. Ayeuna mah geus teu make perhitungan deui. Lantaran bakat ningku nafsu. Sedengkeun si jubah bodas henteu cicingeun manehna ngagunakeun jurus warisan ti Aki Paniling tea. Digunakeun satengahna nyaeta jurus sewu karuhun dipake nada serangan sabda geni. Tapi akibatna mantak bengong sararea. Sabda geni ngoceak mantak watir. Dadana benang ku pereup si jubah bodas. Keduk, bruk, sabda geni rubuh. Leungeun jeung sukuna jaleger. Panonna burial buncelik. Katibanan ku panonjok si jubah bodas. Akhirna kerjet terus ngalepas ke nyawa sapada harita. Kekuatan nada kekuatan si jubah bodas. Si jubah bodas terus ngadeketan layon sabda geni. Katempo dina cangkeng belah kenca. Aya rajut bodas ngagantel. Siut bret terus dijewang. Sanggeus ditilik-tilik terus dibuka. Breh eusina nyaeta kitab Asma Sewu anu diteangan ku manehanana. Alhamdulillah guru, disim abdi tos ngeman amanat guru. Ieu kitab geus aya dina leungeun abdi. Kitu ceuk tes hatena si jubah bodas. Nepangkeun ngaran kula Ranggasena. Hatur nuhun pisan. Nepangkeun disim abdi Sukmara gan. Sukmara, ti mana asal anjeun? Lalakon nama panjang. Ke urang sakantenan didongengkeun ku disim abdi. Ke. Ari itu saha nu ngagoler? Ceuk si jubah bodas bari nunjuk kana hiji wanoja anu masih keneh katulalengan sabab ditotog urat sarapna. Itu teh hiji korban karaman anu diculik ku si ganda wesi. Kitu tagan. Hayu buru-buru tulungan. Kitu ceuk si jubah bodas. Bari koloyong nyamperkeun hiji wanoja anu dibarogod di talian. Sanggeus tepi, hiuk crep. Dua ramo jubah bodas teh notog beuheung jeung leungeun eta wanoja. Korejat eta wanoja teh ngorejat. Tuluy mureleng ka si jubah bodas. Saha anjeun? Pulangkeun kuring. Sabar Nyai, sabar. Diri anjeun ayeuna geus salamet. Sok cicing heulaanan. Anu jahatna katingali meureun ku anjeun. Duanana geus ancur. Jadi hartina anjeun geus salamet. Cicing heulaanan itung-itung reureuh. Kami rek nanya ka hiji jalma anu ngaran Sukmara. Sabab tidinya pisan kuring bakal apal kateranganana anu aya sangkut pautna jeung diri anjeun jeung kaayaan anu nepikeun ka jadi kieu. Kitu cenah ceuk si jubah bodas. Teu ngareret deui ka eta wanoja, tuluy nyamperkeun deui ka Sukmara. Sukmara, coba kuring hayang gadeng lalakon anjeun. Kumaha pangna itu wanoja aya di dieu jeung kumaha diri anjeun oge pangna nepikeun ka ieu tempat. Kitu cenah ceuk si jubah bodas. Ari Sukmara manigiat ngajawa. Mangga gan, ku disim abdi bari dijelaskeun sagala rupina. Kieu lalakon abdi teh. Darak-dak Sukmara teh nyaritakeun lalakonna. Ti mimiti panggih jeung Aki Paniling anu mere amanat ka Sukmara, ka Aki Dinta, Jali jeung Dongala. Kabeh dicaritakeun. Malah kaayaan baturna oge anu tilu, anu can papanggih deui. Usabab papisah ku ngudagna Jirim ganda wesi anu nepi ka eta tempat. Can panggih deui duka kumaha nasibna. Ari si jubah bodas ngarasa bagja dina hatena. Sabab hiji jalma anu kaamanatan ku guruna geus panggih jeung diri manehna tur bisa nepikeun eta amanah. Bagja atuh kuring lamun kitu mah Sukmara. Nuhun pisan. Meureun geus kitu kuduna, urang kudu bisa patepung dina ieu kaayaan.
Tapi kamana atuh? Ari balad Sukmara anu sajena. Buah-buah manggih bahya manehna teh. Duka kan? Disim abdi ge teu acan uninga kana nasibna. Ari tadi papisahna di mana? Ceuk si jubah bodas nanya di ka Sukmara. Tadi teh palih kaleren ieu tempat. Kirang langkung 7 pasir anu kalangkungan. Lamun kitu mah ulah diengkekeun deui. Hayu coang susul ka ditu. Ceuk si jubah bodas. Bari singkil arek nuju ka tempat di mana Sukmara papisah jeung balad-baladna. Tapi sabot kitu, curelat jeleng. Aya nu ngajleng tinu bala. Anabreh teh si horeng teh Arya Bulu. Sok sanajan kitu, manehna ti tata dinyaksian ti mimiti tarungna ganda wesi nepikeun ka tarungna anu jadi guruna nyaeta Sabda Geni. Gebeg si jubah bodas teh ngarenyak. Kitu deui Sukmara da teu apaleun ka Arya Bulu. Ay, saha ari si laing? Ampun juragan, ampun juragan. Abdi dada pangapunten, mudah-mudahan abdi teu disiksa juragan. Teu disiksa. Brak Arya Wulung teh nyuuk kana suku jubah bodas. Sabot keur kitu, jelung-jeleng tilu jalma si horeng teh aki dinta jali jeung Donggala. Hapunaran kali ya. Tuh mah teh. Rikeskeun we beuheungna tah, rikeskeun. Kitu cenah Susumarna aki dinta jali jeung Donggala. Jiga anu gemeseun pisan ka Arya Wulu. Atuh si jubah bodas teh mani kageteun. Nempo 2 jalma anu daratang bari jeung Susumar teh. Pok si jubah bodas nyarita. Keheula. Ari mamang jeung aki saha ieu teh? Kitu cenah ceuk si jubah bodas bari nanya kanu tiluan. Tapi samemeh anu tiluan ngajawab, pok Sukmara teh nyarita. Ieu teh rencangan abdi teh agan. Tak ieu aki dinta, tak ieu jali, anu ieu Donggala. Ceuk Sukmara bari nunjuk ka saurang-saurang. Atuh si jubah bodas teh mani unggut-unggutan. Kahartieun ku manehna mah. Lamun ieu aki dinta, jali, Donggala, ari ieu nu saurang deui saha ieu? Heh, kisilah. Saha ari si laing anu sabenerna? Ampun, sadaya-daya nun abdi awas tambah Arya Bulung. Arya Bulung? Ti mana asal kisilah? Abdi murid Sabda Geni. Oh, iya murid Sabda Geni teh sarua jeung si gana wesi. Sadaya-daya nun. Kitu cenah ceuk Arya Bulu. Arya Bulu ngeleper awakna. Geus asa jebrod we diri manehna disiksa ku si jubah bodas. Guru si laing, batur si laing, geus perlaya. Ayeuna karisia anu baris dikirimkeun ka akhirat. Geura papatkeun jampe modar. Ampun abdi sadaya-daya. Abdi sok sanaos rumaos abdi teh lepat. Tapi mudah-mudahan abdi teh dihapunten samudayaning kalepatan abdi. Abdi niat bade ngabakti ka juragan. Naon rupi pamunut juragan ku abdi dilaksanakeun. Asal abdi teh kenging di maotan we kitu tah. Jalma jahat tetap jahat. Kajahatan ilaing geus moal bisa diomean deui deuleu. Tetep we jahat. Geus jeblogna taku tah pagawean jahat si laing. Rumaos tapi abdi saja tobat ayeuna. Bener mana rek tobat? Laras juragan. Laras mantak abdi pasihan waktos kanggo abdi nebus kana sagala kalapatan di sim abdi. Kodaran we jang, kodaran. Nebus kalapatan kumaha lah. Tarang aki mah dibancunur ya dipuh ya. Tuman lah kepret we jang, kepret. Hina kapayahan makadinya lah. Cek bah dinta harita teh nyelangkeung ti tukang. Nya bener. Anu kitu mah jajak lah irungna tah. Sina potong rikas we kitu. Tuman lah. Ieu bobokong mani eungap tah. Si jadolna teh. Jali oge ngengklokan. Ieu teh Arya Wulung sarua muridna Sabda Geni. Tapi urang teh salaku manusa. Pangeran oge sakumaha manusa. Loba dosana mukakeun lawang tobat keur umatna. Komo urang salaku manusa. Manusa anu boga niat babalik pikir nya perlu ku urang dihampura asal manehna bener-bener
arek nincak jalan tina salah kana bener. Kitu cek si Jubah Bodas. Kasadayanan aya kumpul di dieu, hampura kuring can ngenalkeun. Ngaran kula anu asli Ranggasena. Ari Abah Dinta jali jeung Donggala ngarasa kaget ngadenge katerangan ti si Jubah Bodas kitu. Manehna rutret, ret deui ka Sukmara. Jiga anu nanyakeun naha bener jeung henteuna. Ari Sukmara surti tuluy ungeul. Diri kuring muridna Aki Paniling boga amanat pikeun ngarebut kitab Asma Sewu anu geus dipaling sababaraha taun ka tukang. Nya ayeuna ieu kitab geus kapimilik di ku kuring. Kuring alhamdulillah bisa ngajalankeun amanat guru pikeun ngarebut deui ieu kitab Asma Sewu. Sararea pada ungut-ungutan ngabandungan caritaan Ranggasena alias si Jubah Bodas teh. Sok sanajan ngaran kula geus diruruksak ku muridna si Sabda Geni nyaeta Gandawesi anu ngaku-ngaku jurig karuhun tur padahal manehanana ngajalankeun hiji kajahatan bari nepakeun ngaran anu sok disarebut jurig karuhun. Sabenerna mah anu ngieun kajahatan ibur salalemur yen jurig karuhun teh jahat tapi diri kula teu rumasa. Sabenerna anu jahat mah tuh anu ngaran Gandawesi anu ngaku-ngaku jurig karuhun tur padahal palsu. Sararea menidaria ngadengekeun katerangan ti si Jubah Bodas alias jurig karuhun nyaeta Ranggasena. Oh, ngartos ayeuna magan di sim abdi teh. Kahartos pisan. Lalakon kamangsa-mangsa kapengker memang sakumna beja di jagat kajawaraan. Anu ngaran jurig karuhun memang jahat. Tapi kajahatan eta ditimbulkeun ku tepana hiji ngaran anu diruruksak ku nu ngaran Gandawesi. Bener pisan, bener. Ayeuna mah urang geus ditepungkeun. Arya Wulung boh kumaha wae ge urang dianggap dulur urang. Manehanana geus niat babalik pikir, mudah-mudahan sararea ngahampura. Arya Wulung nya manehanana cengkat tuluy dodongkoan nyampeurkeun terus sasalaman. Itu hiji wanoja anu tadi diculik, urang pulangkeun ka kulawargana. Karaman kajahatan geus punah, kari beres roesna, kari amana. Hayu ayeuna urang baralik. Geus kitu mah bring sararea marulang. Ngajugjug ka lemur si wanoja teh anu geus diculik ku Gandawesi jeung Arya Wulung. Waktosna anu parantos kapan rupina ngalangkungan acara dongeng Sunda jejer carios jurig karuhun dicekapkeun dugikeun ka dieu heula. Insyaallah tepang dina bagian anu salajengna. Bagian ka-30 urang sami teundeun dihandeuleum sieum. Sami tunda dihanjuang siang para ginyokot ninggalkeun mangsa datang urang sami samper deui nya kitu. Mang Acil gentra suara ngaturkeun wilujeng kantun kanggo sadayana permios sanestou sono pamitan sanes besenan dipungkas billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagper mios.